Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan karena kitab Sulamut Taufik nyata kitab Tasawuf halaman 13. Au qala taya. Masih mertelakeun pirang-pirang contona pirang-pirang murtad ucapan. Au qala tawa ngucap itu si jalma wa qad mila angwi aa bari minuhan itu si jalma kana wadah wa kaasang dihako kana ayat Al-Qur'an wa kaasang dihako. Au afrogo atau bari nyatana nyicikeun itu si jalma syaroban kana nginuman fakanat syaroba ngucap kana basa fakanat syaroba bari nyicikeun minuman teh ngucap kana ayat Al-Qur'an fakanat syaroba. Au ing dawaznin atawa ngucap si jalma dina nalika nimbang au kailin atawa dina nalika naker wa idza qaluhum aw wazarnuhum yukhsirun ngucap kana lapad wa idza qaluhum aw wazarnuhum yukhsirun. Au ing daruyati jam'in aw atawa ngucap itu si jalma ing daruyati jam'in dina nalika ningali jalma anu loba wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada kana basa falam kana ayat Al-Qur'an falam wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Yaksidu ngucap nate bari ngamaksud al-istifafa kana ngenteng-ngenteng awil istizaa atawa kana ngaguguyonkeun fil quli dina sakabehna. Wa kadza jeung eta nya kitu deui matak murtad kulo maudiin ari pirang-pirang tempat ustumila anu dipake pihi dina ieu tempat naon Al-Qur'anu bahasa-bahasa Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an bidzalika qasdi ku make maksud ngenteng-ngenteng atawa ngahinakeun. Jadi tong make bahasa-bahasa Al-Qur'an pikeun ngahinakeun batur atawa ngenteng-ngenteng. Paing kana tuluy lamun mah bukti itu tingkah bi ghairi dzalika kulian bi ghairi dzalika qasdi kulian ngamaksud kana ngenteng-ngenteng atawa ngaguguyonkeun palayak puru mangkan teu kafir itu si jalma. Lakin qala tetapi nangucap saha Syekh Ahmad bin Hajar Syekh Ahmad bin Hajar rahimahumullahu rahimah muga-muga mikaridosu kaitu Syekh Ahmad bin Hajar sallallahu Gusti Allah latabudu ngucap kana baca latabudu henteu jauh naon hurmatuhu haramna itu tingkah tapi haram cenah cek Syekh Ahmad bin Hajar mah henteu jauh ti haram eta kalakuan teh mungguh Syekh Ahmad bin Hajar wa kadza jeung eta nya kitu deui yakuru kupur sahaman jalma syatama anu ngahinakeun ieu si jalma nabian ka nabi au malakan atawa ka malaikat ngahina nabi atawa ngahina malaikat kufur takapir murtad. Au qala atawa ngucap itu si jalma akunu kana basa akunu bukti kaula uwadan eta germo in salatu lamun mah salat kaula cenah atawa ngomong kitu murtad. Au atawa ngucap si jalma ma'asobtu kana basa ma'asobtu lamun ma'asobtu henteu ngeunaan ka kuring khairon kana kaalusan mungdu salatu dina mangsa salat kuring. Jadi perkara-perkara anu alus hal-hal anu alus teh teu keuna ka kuring dina waktu kuring keur ngajalankeun dina waktu kuring sok salat wae teh ngomong kitu tah. Salat cenah kaalusan mah teu nepi-nepi ka urang teh eta murtad kitu teh. Au atawa ngucap itu si jalma kan as-sholatu kana bahasa as-sholatu ari salat latas luhu eta henteu pantes ieu salat li pikeun kuring atau ngomong kitu yaksidu ngucap nate bari ngamaksud al-istifafa kana ngaguguyon kana ngenteng-ngenteng biha kana salat au istizai atawa kana ngaguguyonkeun au istihlali atawa kana ngahalalkeun tarkiha kana ninggalkeun salat au tasya uma atawa ngahinakeun ieu si jalma biha kana salat. Au qala tawa ngucap ieu si jalma li muslimin ka jalma muslim deui ana kana basa ana ari kaula aduwuka eta musuh anjeun wa aduwu nabi ka jeung musuh nabi anjeun ngomong kitu murtad. Au atawa ngucap itu si jalma li syaripin ka syarip nyaeta turunan nabi syarip teh habib meureunnan habib atau habibah syarip atau syaripah ana aduwuka kana basa ana aduwuka ana ari kuring aduwuka eta musuh anjeun ngomong gitu ka habib wa aduwu jaddaka jeung musuh aki anjeun muridan bari ngamaksud anabiya nyaeta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murtad. Au yaqulu atawa ngucap si jalma sayan kana hiji perkara minawi hadil alfadin tina saumpamana ieu pirang-pirang lapad
abasya'atu anu goreng ieu lapad asyani'atu anu matak ngahinakeun ieu lapad atawa ngucap selain ti kitu. Tetapi eta ucapan teh matak ngahina ka Habib atawa ka jalma Islam. Bari ngamaksud ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ada jeung nyata-nyata geus ngitung, nyatana geus ngitung-ngitung saha Syekh Ahmad bin Hajar. Syekh Ahmad bin Hajar wa Qadi Iyad jeung Syekh Qadi Iyad. Rahimah muga-muga mikarido atau ngarohmatan huma kaya Syekh Ahmad bin Hajar sareng Syekh Ahmad Qadi Iyad saha Allah Gusti Allah taala bari maur Gusti Allah. Pi kitabihima dina dua kitabna ieu Syekh Ahmad bin Hajar sareng Syekh Qadi Iyad. Al-Ilamu nyaeta kitab Ilam wa Syifa jeung kitab Syifa. Asya'a kana pirang-pirang perkara kasirotun anu loba. Payan bagi atuh misti naon al-itla'u ningalianana alaihima kana ieu kitab Ilam jeung kitab Syifa. Fa inaman mangka sanyana ari jalma lam ya'rif anu henteu apal ieu si jalma asyara kana kagorengan yaqo anu matak tumiba ka ieu si jalma pihi ieu kagorengan. Dijelaskeun jadi ngaran murtad teh loba cenah macam-macam teh dina kitab I'lam jeung kitab Syifa karangan Syekh Ibnu Hajar sareng Syekh Qadi Iyad. Wasilu aksari tilkal ibarati. Jeung ari kasimpulana seseueurna ieu pirang-pirang ibarat. Yarji'u eta dibalikeun ieu tilkal ibarat illa anakula kana yen sa illa anakula aqdin kana yen sanyana sakabeh murtad patekadan au fi'lin atawa murtad pagawean au qaulin atawa murtad ucapan ya dulu anu nuduhkeun ieu anu kabeh teh alal istihanati kana ngahinakeun au istihfafi atawa kana ngenteng-ngenteng billahi ka Gusti Allah au kutubihi atawa ka pirang-pirang kitabna Allah au rusulihi atawa ka pirang-pirang utusan Allah au malaikatihi atawa kana pirang-pirang malaikatna Allah au sya'irihi atawa ngenteng-ngenteng atawa ngahinakeun kana pirang-pirang syariatna Allah au ma'ala madinihi atawa kana pirang-pirang tetenggerna agama Allah au ahkamihi atawa kana pirang-pirang hukumna Allah au wa'dihi atawa kana janjina Allah au wa'idihi atawa kana ancaman Allah. Kuprun eta mata kupur au maksiatun atawa eta mata maksiat. Fal yahdar maka kudu ngajauhan atawa kudu ngahindar atawa kudu sieun sahal insanu ieu insan min zalika tina itu anu kabeh jahdahu kalawan menghindar anu sakuat-kuatna. Kan paslun yajibu alaman wallahu alam bisawab.